Kayu agung paparwite samya rempel gudung samya pang-pange sekar mekar pandele si pandanaro banglus lampahipun Raden Narayana lumampah ti pertapan Gada Mendana sanaos berat ngantunkeun bebene pamepes hate bebeureuh anu geus maneh nyaeta Dewi Jemawati tapi teu leupas kana maksud jeung tujuan sumangetna bajuang pikeun ngarubuhkeun jurig anu nyiliwuri setan sumarmah kelong anu newo-newo nu ngaruksak nagara jeung bangsa Mandura nyaeta Kang Sadewa sanaos di karaton nagara Manura aya pamana nyaeta Ugrasena sakapeung Arya Prabu oge sok ngiring nyaeta bari naliti kaayaan di puseur daya pikeun ngadugikeun bewara ka kampung-kampung nyaeta teu aya sanes sasat anu keur nyamuni nyumput buni nu caang negerak bari teu katemong nyata pamana I Bambang Narayana atanapi Raden Narayana Ugrasena sareng Arya Prabu nyata rayina Prabu Basudewa ari rayi nu kadua Prabu Basudewa nyata Dewi Kunti Nalibrata anu ditikah ku Panudewanata Suwargi Dewi Kunti makagungan turunan teh tilu nyaeta Yudhistira Bima sareng Arjuna itu kaayaanana jadi
pernah Raden Kresna atanapi Raden Narayana Kapanawa teh kapirai anu kaleresan pisan dina waktos ieu Arjuna sareng Bima teh kajurung restu ku ibuna pikeun nepangan uwana nyata Prabu Basudewa anu aya di paminggir anu nuju nyangsara. Halumampah ieu Raden Bima sareng Raden Arjuna parantos dumugi ka Tapawates nagara Manuraharja. Kakang Semar, iya Nun. Ber. Iya, isim abdi Nun. Aya anak yang sadikantun kenana maot ku Gusti Prabu Panudewanata Panawa teh oleh we dipikasiri ku putra-putrana Prabu Dastarata ucu ku Kurawa ayeuna teh nyingkahan kagorengan wa teh nyaeta aya di Saptarengga Juragan Nakula Sadewa mas sareng Juragan Yudhistira di ditu we di Saptarengga sareng ibuna ari uwa ayeuna di sana ku pangaulaan Juragan Arjuna sareng Juragan Bima nyaeta bade dedeheus ka uwana Prabu Basudewa kade kitu Kakang selain urang reureuh heula kitu jang itu di sauran kulanku sepuh. Alah nyata dek kegebegan wae ceuy. Nah wake kegebegan akang jiga nu boga dosa we. Oh nyata masyarakat geus haneut di Manura teh bejana. Haneut kumaha hari akang? Tiis-tiis jahe. Nah wake tiis. Sabab dipancing wae cenah euy. Allah. Ku Prabu Kang Sadewa jeung balad-baladna. Allah. Bartos eta oge kulan. Alhamdulillah. Aduh, ampun euy, lawas tilawas jeung dek. Yang beda rada carelong akan puasa leket. Heeh, aduh. Dina 87 ieu dek leket puasa teh. Rada kanyos. Alah, ngan lamun dibawa ulin ku iik engge sok kagoda wae. Ya teh kaop iik kadar es kagodana teh. Aduh, ampun dek euy. Dek lamun kagoda puasa teh eta ku sigi korek api le. Heeh.
ampun cing anak Kan. lain jager iling euy Alhamdulillah Akang didatangan dia mah sehat. nuhun euy lah Sabarna Akang. ha Sabarna Akang damang. moje ai telepon teh geus nepi ka masih lain Naon ari telepon mah da rugi kan. Duatan teh pan duit teh kebancang. Telepon nepi mun lagi nepi. itu ampun di zaman kiwari nya euy Rupa-rupa. alah manusia guyat gayot Guyat gayot. Tong sok kitu nyaho si lain guyat gayot Naon Akang nu guntang gantung naon guntang gantung mah da siki salak. pikir ku si lain gerepek dina zaman kiwari Naon Akang? jelema teh animisme geus tinggaleun Tinggalin. ortodok geus rada kaliwat Ada kurang. karena era globalisasi teu nepi Nepi. guntang gantung tungtungna teh teu kapancing saeutik jelegur gurug batok ye euy Ngagugu hawa nafsu. teu etis lamun urang ngayakeun tindakan ngaruksak pangwangunan anu geus aya Geus aya. nya Akang. tindakan anu teu islami teh model kitu teh Bah. nu matak dina lebah dieu urang perlu pisan introspeksi Introspeksi we. nya heeh ulah kabawa ku sakaba-kaba kade bisi kapancing ku isu-isu anu teu pararuguh Tenan. anu ngahaja bakal ngagubrakkeun pamerintahan Ngarugikeun rakyat. ngaruksak pangwangunan Bener. da ari oknum mah kahayangna kitu Ya. anu matak lamun seuk inget kana purwadaksina moal nepi ka kitu da jelema Lamun emut mah. heeh ai purwa teh mimiti Daksina. daksina wakasan tuh nya Ingat kana perjuangan. saha raja anu mimiti jeung saha raja nu ahir Eta. tuh nya Bener. Yang inget teh kana Malik Yaumidin Eta urang. heeh raja di hari akhir sanajan di hari awal oge da anjeunna kene Saha deui? ta tugas ti mantena ulah diluli-luli Ade teh. lamun tugas mantena henteu diluli-luli dina alias taat urang teh moal kapancing moal kapancing Kaburu emosi. nya eta urang teh sabab geus katingker ku iman jeung Takwa. ya dina zaman era globalisasi dina zaman era informatika nya dina sagala rupa canggih dina ilmu pengetahuan dan teknologi moal bisa gemleng sabenerna lamun urang teu dibarengan ku imtak Tak kenaon Akang? iman jeung takwa Eta teu nya nu matak penting iman jeung takwa teh dieu kudu dipibaras. heeh cek dek oge kitu Baras Akang. matak pentingna urang ngelmu teh kitu tah Da di dinya mibakeleun teh urang. pibekeleun teh matak ulah beunang ka tipu daya ku oknum-oknum supaya urang ngaruksak pangwangunan nu geus aya Tenan. nya matak naon lamun musyawarah mupakat Sawarah mupakat. nya Terus kana apan urang lamun musyawarah mupakat luyu pan Luyu. jeung pelaturan nu geus aya jeung aturan. nya nu matak saha tu nu salah cing Saha kan? cek dek oge kari lalajo we si laing saha nu salah Cari ka Bandungan urang. lamun lalajo ulah tengah teuing Ulah teu urang mah da pikiranana model kieu urang mah. heuh kana politik urang mah teu nepi Urang mah ngan urang cing apa jeung cing nyaho cing waspada supaya ulah kababawa urang. sabab urang teh ulah ka bawah teu teu cereug nya urang mah asa-asa kumeded irung ngebul beuteung seubeuh Pamajikan kapakean. pamajikan kapakean anak ka sakolakeun teu kitu cek dek oge Deui urang mah eta. elah ampun ceuing aing euy Da kitu Akang. dek ka Manura dek cece euy Da bade naon ka Mandura Akang? cenah bejana di Manura teh aya saemara Saya moro ina teh lucu padahal eta teh keur mancing meureun nya euy mancing teh. heuh kade sanajan diayakeun saemara oge teh nu kitu mah lah ngan ukur ucing-ucingan ngan ukur pake kedok Ya. da masyarakat ayeuna mah geus kritis Tis naon geus mung dibobodo geus nyaho dibawa ucing-ucingan lah. geus mung dibawa ucing-ucingan nu matak ulah sabaledugna ngomong teh nya
kudu dipikir heula dibulak-balik jadi nu naletah teh kudu disatukangan akal jeung elingan gitu jeung dek oge geus palalintar geus nyararaho atuh bisa ngomong heeh matak di mana urang dek ngabuskeun aspirasi kudu berpancasilais jeung demokratif sabab lamun urang pancasilais jeung demokratif akan dilindungi oleh undang-undang teu pentingna urang ngelmu teh kitu tatanya atuh maca koran cenah urang di dieu naon anu kudu dibaca supaya nyaho kana informasina ti mana-mana wae jadi urang teh baca PR pikiran rakyat anu komplit mah PR dina Quran sunana tuh giwangkara anu sunana tuh galura kujang mana teh bana urang nu urang supaya urang nambahan ilmu tambah wawasan lepas tina iklan ieu mah ngan urang mah keur pribadi urang bakal nambah wawasan nya nambah pengertian asa daek beu coba kitu cenah ge lain iklan aing geus ungu lain cenah eta rek disebut iklan sabodo teuing urusan maranehna mere duit nuhun teu piraku gitu di euy ada rek boga ka rumasaan sok kitu urang malah nu penting mah saling pajukeun ini na sagala rupa ada eueuh tah model dewek rek init ka manura lamun teu dahar heula di rumah makan laksana di Soekarno Hatta buah batu lapur dek mah angin si AA eta nu bageur ka dewek dahar tara mayar wani ieu teh ngiklankeun kulantaran tara mayar aing kitu aing bener jadi seri ditungtut kitu teh deui bari nyeungeutkeun udun supaya ulah kaciri teh duh bacuknyaan ye euy alah ampun cing di ongkosan ku Pak Haji Taufik Faturrahman di Geger Sunten akang teh heeh tah di dinya buku-buku loba percetakan teu kudu meuli dinya mah kari datang nyimpang heula grepek ceuk aing oge ka Geger Sunten mah nu meuli mah batur rek mah henteu asa daek mah anu penting mah bucu baca nya tuh tah Lailatul Qadar apa sih Lailatul Qadar pentingan anu mulia heuh bisi teu apa masih lain turunna Al-Qur'an dina 17 Ramadan nya heuh ayeuna cenah lamun urang meunangkeun eta dina Lailatul Qadar dina pentingan eta cenah urang teh bakal diterima ibadah teh 1000 bulan tuh padahal lamun ditek-tek naon hasilna tina Lailatul Qadar teh nya ta Quran grafik lamun Quran ti mimiti taun nepi ka kabeh Quran dibaca nepi ka diamalkeun lain 1000 bulan deui dunya akhirat langgeng salametna ge deuleu dunya akhirat coba dulu langgeng lain 1000 bulan deui jutaan bulan nya lamun Quran ku urang diamal teu kitu ya heeh kitu nu ngan kulantaran meureun jelemana terbatas nya bororaah kanu langgengna kanu 1000 bulan oge jarang nepi teu entong boro nu 1000 bulan nu sabulan puasana da tara tamat panayagan teu angin dalang sok tamat teh kakang mah dalam ceuk dek oge kitu aduh euy lah hiburan sok hiburan sok hiburan makanya nyari hiburan man sok kadinya hiburan cenana ajan bari puasa hiburan mah terus penting euy puasa teh a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun teu nya nya teh supaya takwa tuh seperti anu kajelema Gusti heula
nya nu teu heulain urang. Jadi urang teh kudu puasa teh penting. Diwajibkeun. Wajib. Tuh. Lamun silaing ayeuna gering. Tangke cager dina sawah gentian sawah. Nya. Di kodoan. Cenah lamun gering pisan. Atuh cenah pijah. Pan aya gantina. Lah ku pangeran teh meuni dititipkeun pisan eta fakir miskin euy. Cing inget deuleu. Menang rezeki 1 juta atau 25.000 mah geus sisihkeun keur nu miskin. Yang urang keneh teh da. Daya bagi anak-anak. Bener. Ayeuna pikir ku si laing 87% masyarakat di urang teh mayoritas agama Islam. Nya. Bener. Ta ayeuna anu 87% teh meureunnan masyarakat di urang di negara Indonesia teh aya kana 200 juta. Urang cokot leutikna we nya 50 juta we anu ngagem agama Islam. Tanu 50 juta kali 1.000 perak nyisihkeun duit geus sok. Sok 50 juta kali 1.000 sabaraha? 5 we kali 10 berarti meureun jadi 50 miliar. 50 miliar teh sabaraha hiji masjideun geus sok. Ayeuna jelema di sisi jalan geus sok marenta duit. Keur ngomean masjid. Nya. Coba lamun aya 1.000 teh saurang. Tidak 50 juta. Nah, ada 50 miliar sabaraha masjideun. Teu. Tina sabulan kitu sabulan 1.000 kitu nya nu 50 juta. Sabulan sabaraha masjideun coba 50 miliar. Lamun bener mah nyalurkeunana nya nganaha atuh dina lebah dia atuh. Duh ampun aing aduh kudu kumaha atuh. Aing pira kudu ngagantung maneh mah aing teh. Masjid nu satahun saberes. Aya masjid anu 7 tahun can anggeus. Aing ampun. Muni can bersatu pisan atuh. Can sauyuna. Kuduna diperlebar Islam teh dipersempit. Nya, aduh ampun. Dipersempit kunaon? Ku goreng hate. Sirik pidik jahil kana ya iren panasen coba lamun bukakeun mah hatena. Jadi jelema nyaahan deudehan ulasan asihan grafek bungangangkeun. Da bungangang hate teh seolah-olah teh antena. Da antena alus membereun ka ituna ge bengras. Nya. Netral nu matak. Aduh aing mah kudu ngagantung maneh piraku nya. Aing Remet sorangan. Ingat. Sorangan akang teh. Nya teh da aingna tuh. Duh, ampun aing jelema kieu teh nu matak pentingna sakola teh kitu euy. Pentingna jadi jelema pinter. Aing mah da bungana aing mah duh dalam mun dewe sakola mah nu matak ka anak-anak bawa di kampung, bawa di mana-mana sakola. Aduh, era teh sakola teh rugi. Karasa ku akang. Karasa rugina karasa. Sekolah enjing-enjing sonten ngaos maca Quran. Sekolah agama. Aduh, nu macak aing lah. Karasana mah geus sekolah. Alah. Malam Jumat tararus. Dina bulan puasa atuh cenah tarawih. Itu tarawih eta mah nu rek 11 rakaat pek rek 23 nu penting mah tarawih. Nya. Lah ampun jeung aing lah. Jadi kapancing saeutik ribut-ribut jelegur. Atunya puguh anu keur ngabuntut bangkong mah atoh pihak katilu mah. Atoh aya nu kitu teh. Asa dibere jalan. Lah, ampun ting aing ngamun teh nararingkat pikiran teh. Sararumpat. Muni. Aduh. Aing. Kalulan pikiran. Mode urang kadupanak aya keanehan deh kitu dihejeunkeun ngomong teh. Eta we rambutan bareureum ge. Allah. Baru. Rambutan meni bareureum. Nu dihojeunkeun nyebut beureum teh ti luhur tarik teh handap biji beye. Heeh. Mulai launan urang mah
Teh kaget berenang. Baru itu motor menit tarik. Tarik nanti digenggerong nanti. Aduh, kita bibir lebih ka jeding. Kamu tong nyindiran jeding saya kayak. Baru kita kuku nepi ka petot. Ya ampun deh si dadang cobek dan gitu dah. Astagfirullahaladzim. Dihujunkeun. Menurut cukup ya astagfirullahaladzim. Gitunya dia mau astagfirullahaladzim. Ramutan barurum. Aduh. Itu carana kolorna soek. Eta mastaka dugi ka buta. Bentuk butak-butak ah. Alah. Heeh. Yang hiburan ya. Hiburan naon. Jaipongan. Jaipongan akang. Lagu nama naonnya. Ajak-jakeun tur. Ngajakeun cangkeng, ngalampengkeun cangkeng. SKJ. Ngalampengkeun cangkeng.